أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Urang tatadina susah kuari disugihkeun nu Allah, tatadina susah kuari disusahkeun nu Allah ke maji pendi baheula mah bos dagang naga luar biasa, terus dagang alhamdulillah karena teh jujur dagangna susah kuari tuh kos kotok dogan ngaku sorangan. Nah kuari kan ku seperti iya jadi bos nu Allah kuari susah nu Allah geus bacakeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, etalah balsam hati. Tambahan dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nuhun cek eta awewe teh bali ka imah langsung diwirid setiap ba'da sholat innalillahi inna sekali atau 3 kali, la haulana ulah loba-loba mengaji sapoe-sapeting macana 100.000 di bare wiridan bekos gitu 100.000 teu kuat 1.000 tuh asana ujungna moal maca ieu budak ieu ujungna potonganna moal maca ieu 100 ya karti kan emang banget lagi kos gitu banget tilok wiridan mantak ayah bahasa mantarokal wirda bahwa kirdun jelema nutok wiridan monyet hampir mirip tuh nah ini satu kieu bae lah unggal mantes salat 10 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hiji atau 3 kadituna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 diwiridlah ku awewe karena wanita keur prihatin peutingna ge terus bae diwirid sebulan 2 bulan 3 bulan berubah masya Allah jadi leles ayeuna kuari teu hayang kembali cantik deui, teu hayang kuari hayang normal deui, teu hayang kuari kembali jeung salaki nu eta sebab berubah kuari sadar dengan qada kudrat Allah. Masya Allah ieu kan paling sulit ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang da ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah. Ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus, ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge. Ketika orang boga pamajikan nya jore nya galak narima qada jeung qadar alhamdulillah ya rabbil ya kan hese narima qada jeung qadar tuh udah sok kajoak atuh biasa bae nemah ya Allah ya Rabb geus aya qada jeung qadar meureunana lah di dunia mah moal kebel ieu ulah boga rencana kawin deui kecuali pamajikanna nitah ya Kak kula mangarasa beungeut sakieu ayana kondisi awak sakieu ayana beusi kakak hayang nyandung memumpung di dunia jagagah keneh mangga kula mah geus bae pokona mah ridho biasa
malah lamun aya kula nu nganterna ngomong doang. Guys, ulah boga pikiran kos itu kuari mah narima karena kodo jeung qadar. Kitu kene awewe ketika boga salaki di deuleu salakina ieu salaki teu akur jeung batur jore amat. Enggeus kodo jeung qadar meureun geus aya tulisanana di ditu. Ketika salaki usahana mah terus bae tapi teu maju-maju, ulah marah. Enggeus beureunan merontak kumaha merontak ge jeung meureun geus aya catetan jeung tulisanana. Geus lah jadi dunia memualila narima karena keayaan salaki. Tiis berarti asal ieu hirup tiis. Salaki moal marah ka pamajikan, pamajikan moal marah ka salaki lantaran narima kana qada jeung qadar. Iyalah ibadah nu paling hese eta. Hese. Tapi jang urang dieu mah kukula geus kadeuleu geus narima. Kadeuleu beungeutna. Nu mantek nyana mah teh salat ge geus aya qadona. Bloon urang di mah tolol. Teu salat geus aya qada jeung qadarna. Emang bener sih sebenarnya mah. Luhur tah budak. Nah, ieu si awewe teh akhirna berubah ku ari mah hayangna ibadah bae ka Gusti Allah. Dunia geus teu hayang, kasalaki geus teu hayang. Awak menerima sakieu ayana. Eueuh hiji perkara nu kaluar ti qada jeung qadar. Tumarima we ka Gusti Allah. Masyaallah tina wiridan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jeung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Leuleus hate hayangna ibadah bae. Makana urang dieu ulah kudu ngaji ka Cilongok teu kudu geus. Cukup bae wiridan inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah haji. Baca eta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca sepenting 100 mun aya waktu sepenting 100 innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali atau 3 kali kaditu la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi. Ulah cepet-cepet wiridan kos gitu mah lillahi taala kan teh mah wiridan jang ngalemahkeun jiwa ngaleuleuskeun hate. Ulah cara haji pendek wah semacam naon sih. Saya guru nanti saat Haji Pudoli paingan sarua jeung guruna mun babaca teu kanyahoan naon nu dibaca lalaunan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu boga daya jeung teu boga upaya teu boga kekuatan. Daya jeung kekuatan milik Allah. Ieu rahasia wiridan eta bakal leuleus hate. Masya Allah. Eta awewe nu tadi teh hayangna ibadah. Ya Allah terus-terusan. Tetapi aya seorang lelaki bernama Nasiruddin, santri. Akhirnya ngalamar cek awewe teh emang resep ka kula resep saki ayana beungeut sesa cekna. Ieu awak lempang geus teu stabil leungeun geus eueuh sabelah. Henteu kula resep bae cek manehna. Ke heula resep ka naon apan meureun ai kawin teh hayang sesenangan lain eta cek Nasiruddin. Naon atuh jak kawin mah meureun itu lain. Naon sih? Aya sinar ilahi dina jidat. Masya Allah katebakeun da ku santri mah kan jelema-jelema ahli Allah katebak di dieu na kadeuleu aya sinar nu mantek teu kudu hese-hese ka panggijeng jelema. Wah ieu hebat teh budak pasti tukang hudang ti peuting kiih ka jeung hukum. Iya kadeuleu aya sinar nu mantek wali jeung wali nyambung, pedagang jeung pedagang nyambung, pejabat jeung pejabat nyambung, polisi jeung polisi nyambung, TNI
TNI jeung TNI nyambung, Intel jeung Intel nyambung, wali jeung wali deui nyambung. La ya'riful wali ilal wali. Sebab naon? Aya sinar dina wajahna anu batur moal nyaho. Ieu nu mahal tah mah. Tan mantek Nasiruddin teh ningali wajah wanita ieu. Ai soal awak lah sapira awak, soal wajah lah sapira wajah, tetapi aya sinar ilahi anu muncar. Ya, lamun seorang lelaki nek ngawin seorang wanita, lain memilih karena kecantikan, bukan memilih kemolakan, bukan memilih badan, tapi yang dipilih adalah agamana, sinar ilahina. Lelaki hebat berarti. Coba orang dia tak lamun milih awewe, pilih aya hiji awewe gelis tetapi agamana kurang, nu hiji deui awewe agamana mantep tapi hideung pendek, mending mana? Gelis. Ayo mending mana ayo? Gelis. Tuh, belon siapa? Emang ti leutik belon datang ka kuari. Tuh, Masya Allah. Oh, mending mana ayo? Hese kan? Mending nu gelis agamana bagus. Eta. Nah, iyalah fasfar bizati din sekanjeng Nabi. Kembali deui ya Allah ya Rabb. Akhirnya dengan rendah hati wanita tersebut menerima lamaran dari seorang santri, diterima, kawinlah. Rumah tangga adem ayem ya Allah, penting asal jam hiji hararudang tahajud, baca sholawat, maca la haula wala quwata illa billahil azim. Berang asal poe Senin puasa, Kemis puasa. Ngomong mah amis eta kikituan teh seungeunahkeun perasaan barang dek dilaksanakeun mah ku urang beuh niat aing puasa datang ka jam 9 doang geus teu kuat, geus kikieuan bae aju tukang bubur teng 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 di hareupeun imah deh kok mau di sepatan mah tukang bubur aya, cilok aya segala rupa cireng aya, naon deui cilung wari aya cilung segala imah heran urang Sunda kajen koko mage urang Garut tah tadi ge aya dina sepeda eta si cilung naon aya tah nu nyahoeun aci digulung. Aci digulung kakarak ngadenya imah. Nah akhirnya kawin ibadah, Masya Allah karim, sampailah umur tua eueuh deui anu didoaan ku manehanana hiji be hayang menang ridho Allah. Gusti dunia mah ngan sejenak, Gusti dunia mah fana, Gusti kemewahan masa kedeng, jabatan masa kedeng, tahta sakedeng, tetapi ia setelah mati, setelah wafat kumaha? Ingat kadauhan Kangjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka garibun aw 'abiru sabil. Di dunia mah seakan-akan orang ngumbara bakal balik, seakan-akan orang teh lewat geus datang mah balik, seakan-akan orang ngiuhan di hadapan tangkal kayu selesai panasna berangkat. Itulah di dunia malam ieu teh urang keur merenung, ulah ngaji tapi merenung. Ngaji mah luhur teh merenung, leuwih luhur tibatan ngaji. Merenung adalah tafakur. Tafakur urang teh aya tafakur sorangan, aya tafakur babarengan. Ya kan orang bertafakur ngaranna keur babarengan tapi tafakurna dituntun. Lamun orang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam, masih hebatan tafakur. Nu mantak urang ye diuk diajak tafakur ku kaula. Diukna di mana bae? Nu bari ngarokok, nu bari ngopi. Masa tafakur ngarokok? Eta penghinaan terhadap kiai sebenarnya. Tenang, mangga bae mangga. Eta lamun di luar ngarokok, di jero ngarokok sarua aja kiai teruskeun ngecoprak, sia-sia aing-aing goblok kan. Entar terus ngarokok terus masalah ngopi terus nah akhirnya doa lagi ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah
eta bae doana ya Allah ya Rabb hayang husnul khotimah tetaplah haulana dibaca sholawat dibaca tambah zikir karena boga salaki santri tambah dengan baca Quran ya Allah ya Rabb sodako kumanehana terus selama boga disodakokeun kasimpulan nama akhirna maut si wanita tersebut salaki nage maut kasimpulan nama kiamat bae cerita tentang kiamat di akhirat hararudangkan urang ieu ti kubur teh baas ngaranna sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini diimani urang teh bakal aya baas sanggeusna hudang ti kubur urang digiring ke mahsyar di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna jadinya bakal sirat jembatan siratal mustaqim kakarak surga atau neraka yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep cihade ieu urang nah bahas udah kubur ya Allah ya Rob pemandangan dibahas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah senang campur prihatin jeung sedih sebab naon aya anu dipapag ku Lexus bantep deh siapa abang kos boga ya Lexusnya ho ngaran doang teh ho rupanya nama kos masih Lexus ya nama kijang pajar Lexus aya anu dipapag ku Baby Ben aya nu dipaku Volvo aya nu dipapag ku kontainer ya Allah ya Rabbi nah si awewe keur kieu bae di kuburan Masya Allah karib jol tes sedan Mercy mapagkeun manehanana persilakan cek malaikat iyalah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan ya Allah cek awewe Masya Allah kunaon Masya Allah Masya Allah ai salaki kula ieu kumaha dipapagkeun ku mobil naon babaturan kula dipapagkeun ku mobil naon akhirna nyana geus cek malaikat kula sok mikiran batur daranan ku ari mah maneh bae enak asup ka jero kieu dipapagkeun berangkat di jalan kapanggih jeung mobil bemo yeah. Ya Allah cek nyana karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh barang di deuleu jatuh mah Haji Pendi cek aing wau baheula keur di dunia ieu naik bemo mogok ya Allah ya Rabbi akhirna bebeja nyana ke malaikat kula dek turun heula dek naon eta teh entan dek nulungan Haji Pendi teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing bae waduh Masya Allah kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui tetapi rada handapan ya tara meureun Corolla lah gitu Corona aya di dieu mogok deui barang di deuleu salaki mah ya Allah itu mah suami jagana tapi kok eta sedan mah tapi mogok dek turun teu meunang berangkat deui ya Allah kapanggih jeung nu keur diseret barang kapanggih jeung nu keke eta saha horeng salaki nu awal nu pertama Masya Allah kapanggih jeung Ki Fudoli sarua kapanggih jeung Ki Nurjaya naik sapi ya Allah ieu rahasia wiridan eta bakal leuleus sate Masya Allah eta awewe nu tadi teh hayangna ibadah ya Allah terus-terusan tetapi ayah seorang lelaki bernama Nasiruddin santri
akhirnya ngalamat cek awewe teh emang resep kakula resep saki ayana banget sesa ceknya iya awak lempang geus teu stabil leungeun geus eueuh sabelah henteu kalau meresep bae cek manehna keheula resep kanaon apan meureun ai kawin teh yang sesenangan lain eta cek Nasiruddin naon atuh jak kawin mah meureun itu lain naon sih aya sinar ilahi dina jidat masya Allah katebakeun da ku santri mah kan jelema-jelema ahli Allah katebak di dieu na kadeul aya sinar nu mantek teu kudu hese-hese ka panggijeng jelema wah ieu hebat teh budak pasti tukang hudang ti peuting kiih kajian hukum iya kadeul aya sinar nu mantek wali jeung wali nyambung pedagang jeung pedagang nyambung pejabat jeung pejabat nyambung polisi jeung polisi nyambung TNI jeung TNI nyambung intel jeung intel nyambung wali jeung wali deui nyambung la ya'riful wali ilal wali sebab naon aya sinar dina wajahna anu batur moal nyaho ieu nu mahal tah mah dan mantek Nasiruddin teh ningali wajah wanita ieu ai soal awak lah sapira awak soal wajah lah sapira wajah tetapi aya sinar ilahi anu muncar ya lamun seorang lelaki nek ngawin seorang wanita lain memilih karena kecantikan bukan memilih kemolakan bukan memilih badan tapi yang dipilih adalah agamana sinar ilahina lelaki hebat berarti coba orang dia tak lamun milih awewe pilih aya hiji awewe gelis tetapi agamana kurang nu hiji deui awewe agamana mantep tapi hideung pendek mending mana gelis ayo mending mana ayo gelis tuh belon siapa memang tileletik belon datang ke kuari tuh masya Allah tuh mending mana ayo hese kan mending nu gelis agamana bagus eta nah iyalah pasbar bizati din sekangjeng Nabi kembali deh ya Allah ya Rabb akhirnya dengan rendah hati wanita tersebut menerima lamaran dari seorang santri diterima kawinlah rumah tangga adem ayem ya Allah penting asal jam hiji hararudang tahajud baca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil azim berang asal poe Senin puasa Kemis puasa ngomong mah amis eta kikituan tah seungeunahkeun perasaan barang dek dilaksanakeun mah ku urang niat aing puasa datang ka jam 9 doang geus teu kuat geus kikieuan bae aju tukang bubur teng 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 di hareupeun imah deh kok mau di sepatan mah tukang bubur aya cilok aya segala rupa cireng aya naon deui cilung wari aya cilung segala imah heran urang Sunda kajen koko mah ge urang Garut tah tadi ge aya dina sepeda eta si cilung naon aya tah nu nyaho aci digulung aci digulung kakarek ngadenya imah nah akhirnya kawin ibadah masya Allah karim sampailah umur tua eueuh deui anu didoaan ku manehanana hiji be hayang menang ridho Allah Gusti dunia mah ngan sejenak Gusti dunia mah fana Gusti kemewahan masa kedeng jabatan masa kedeng tahta sakedeng tetapi ia setelah mati setelah wafat kumaha ingat kadauhan kangjeng Nabi kun fid dunya ka'annaka garibun aw abiru sabil di dunia mah seakan-akan orang ngumbara bakal balik seakan-akan orang teh lewat geus datang mah balik seakan-akan orang ngiuhan di hadapan tangkal kayu selesai panasnya berangkat itulah di dunia malam ieu teh urang keur merenung ulah ngaji tapi merenung ngaji mah luhur teh merenung leuwih luhur tibatan ngaji merenung adalah tafakur urang teh aya tafakur sorangan aya tafakur babarengan
Ikan orang bertafakur ngaranna keur babarengan tapi tafakurna dituntun. Lamun orang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih hebatan tafakur. Nu mantak urang ye diuk diajak tafakur ku kaula. Diukna di mana bae? Nu bari ngarokok, nu bari ngopi. Masa tafakur ngarokok? Eta penghinaan terhadap kiai sebenarnya. Tenang, mangga bae mangga. Eta lamun di luar ngarokok, di jero ngarokok sarua aja kiai teruskeun ngecoprak sia-sia aing-aing goblok kan. Entar terus ngarokok terus masalah ngopi terus nah akhirnya doa lagi ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah eta bae doana ya Allah ya Rabb hayang husnul khotimah tetaplah haulana dibaca sholawat dibaca tambah zikir karena boga salaki santri tambah dengan baca Quran ya Allah ya Rabb sodako kumanehana terus selama boga disodakokeun kasimpulan nama akhirna maut si wanita tersebut salaki nage maut kasimpulan nama kiamat bae cerita tentang kiamat di akhirat hararudangkan orang ieu ti kubur teh baas ngaranna sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini diimani urang teh bakal aya baas sanggeusna hudang ti kubur urang digiring ke mahsyar di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna jadinya bakal sirat jembatan siratal mustaqim kakarak surga atau neraka yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep siade ieu urang nah bahas udah kubur ya Allah ya Rob pemandangan dibahas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah senang campur prihatin jeung sedih sebab naon aya anu dipapag ku Lexus bantep deh siapa bang yang boga ya Lexusnya ho ngaran doang teh ho rupanya nama kos masih Lexus ya nama kijang pajar Lexus aya anu dipapag ku Baby Ben aya nu dipaku Volvo aya nu dipapag ku kontainer ya Allah ya Rabbi nah si awewe keur kieu bae di kuburan Masya Allah karib jol teh sedan Mercy mapagkeun manehanana persilakan cek malaikat iyalah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan ya Allah cek awewe Masya Allah kunaon Masya Allah ai salaki kula ieu kumaha dipapageun ku mobil naon babaturan kula dipapageun ku mobil naon akhirna nyana geus cek malaikat kula sok mikiran batur heulanan ku ari mah maneh bae enak asup ka jero kieu dipapageun berangkat di jalan kapanggih jeung mobil bemo ya ya Allah cek nya karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh barang di deuleu jeta mah Haji Pendi cek aing wau baheurakeun di dunia ieu naik bemo mogok ya Allah ya Rabbi akhirna bebeja nyana ka malaikat kula dek turun heula dek daon eta teh entan dek nulungan Haji Pendi teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing bae waduh Masya Allah kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui tetapi rada handapan ya taruh meureun Corolla lah gitu Corona aya di dieu mogok deui
barang dideuleu salakina. Ya Allah itu mah suami jagiana. Tapi kok eta sedan nama tapi mogok. Dek turun teu meunah. Berangkat deui. Ya Allah kapanggih jeung nu keur diseret. Barang kapanggih jeung nu keke eta saha? Horeng salaki nu awal. Nu pertama. Masya Allah. Kapanggih jeung Ki Fudoli sarua. Kapanggih jeung Ki Nurjaya naik sapi. Ya Allah, ya Allah. Berbagai penemuan selama di jalan kan orang ieu kan di Indonesia kan bahasna di Indonesia engke kan ka Masar kan ayana di Palestina di Aqsa kabeh menuju kadinya. Ya Allah ya Rob kapanggih jeung polisi salamet aya nu salamet polisi ditanya Pak polisi kok bisa selamat? Saya di dunia selalu mengamankan manusia tidak terkecuali yang penting aman, baik itu di masjid, di majelis taklim, sekalipun di orkes diamankan ke surganya atuh ngamankeun nya makan teu nongton nya naman saat itu mah urusan orkes urusan batur nyata nya mengamankan udah supaya ribut teu polisi eta mah teu nongton teu paling sebelah. TNI aya nu ka sorga lantaran jadi garda terdepan di negara. Apapun yang terjadi, ini adalah negara saya, Ibu Pertiwi. Siapa yang akan merusak negara, orang lain tidak perlu campur tangan. Nyana jadi garda terdepan. Silahkan kamu di Indonesia, tapi jangan suka menghancurkan bangsa jeung negara. Ka sorga TNI ka sorga, bahkan TNI lewat eta naik bemo saha dia teh mah aja pendi cagiana kok mogok sih eleh ku TNI eleh ku polisi aman seetik tapi nu aman lalu pada mah ka neraka. Tapi kan lamun niatna nyana mengamankan mantep. Emang sorga jang kiai lain, emang sorga jang ustad lain, emang sorga jang bupati lain. Jang anu nentremkan manusia selama hirup di dunia. Ketika manusia menenteramkan manusia dengan ilmu jadi tentrem sorga, dengan harta jadi tentrem sorga, dengan jabatan tentrem manusia sorga, dengan tahta tentrem sorga. Ketika manusia membuat kalut ciri neraka sakitu bae titik. Lamun membuat tentrem siapapun sorga, ciri-ciri ahli sorga. Dengan ayana polisi orang tenang sebab polisi selalu mengamankan sorga polisi eta. Tapi lamun aya polisi si eta masal ka dieu bae aduh urang paro berarti penjahat mau polisi ya neraka sarua kiai ge. Lamun aya kiai tentrem sorga datang beki Nurjaya hareudang perasaan atuh hareudang teh kitu tah ngabatur teh jeung si eta tah ieu lamun aya kiai teu tentrem hate urang kehadiran kiai malah jadi teu tentrem. Masalahna di partai, masalahna di organisasi. Ketika ngaji membawa atas nama partai henteu pernah bae menentramkan, hanya partai, organisasi dan lain-lain sebagainya moal tentrem. Lain kiai tipe sorga nu geus kitu, walaupun ka sorga angel datang ka sorga mah ka sorga lambat 100 tahun lambat kos ieu beta nu naik bemo angel ka sorga batur geus salorga nya mah masih keneh ngumpaban mangkane si alay eueuh kan di ditu mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah
ketika ayah jelema maut umurnya 50, umurnya genep 10, umurnya genep 5, Mang Haji Pendi mah terus bae cerik bae. Mohon dia lain kali malaikat jangan begitu, hormati dan hargai saya yang lebih tua, jangan sekali-kali mencabut yang di bawah saya. Maka orang doakan mudah-mudahan kali ini tapi umur mata gitu 2 minggu beliau tidak keluar rumah, diimpus. Dokter khususnya ada di sebelah kanan beliau, itu dokter khusus. Maksudnya dokter khususnya teman karib, makanya pakai dokter teman karib tidak bayar. Ini ayo 2 minggu tidak keluar dan tidak makan apa-apa. Saya udah kirim Fatihah terus, almarhum. Kemarin ngaji muncul lagi, makanya saya tanya aslinya bukan ini. Ternyata alhamdulillah masih hidup, seger, sehat, tetapi istrinya tetap belum tertawa. Kenapa? Sebab sehat juga cuma badannya, dalamnya tetap tawadu. Ya Allah, dokter pribadinya juga udah angkat tangan, maaf soal yang itu urusannya masing-masing. Ya Allah ya Rabb. Aya hiji dongeng baheula di Mesir teh aya hiji awewe, Masya Allah tidak ada tanding. Wow, moal aya di Sulang mah, komo di SPT mah, komo ka ditu ka Pako Aji. Bahasa lagi Pako Aji. Iya, daran ngadahar lagi cabe ejo. Atuh panas ka beung-beung. Eta bahasa urang Pako Aji. Kajian hebat ya eta pejabat malulu tetep bae kembali ke Pako Haji, Pako Aji banyak nama. Oh masalah tau bahasa iya. Nah, iya seorang wanita Masya Allah cantiknya luar biasa, tidak ada tanding. Sifatan cantik menurut para hiangan, hiji bulu matana bentik, 2 halisna jeler paeh, 3 pipina ngadaun seureut, 4 gadona endog sapotong, 5 bitisna ngabuah jantung, 6 cangkengna ngabiola, 7 bujurna eplok cendol. Atuh pan ainu di imah urang mah Masya Allah endog lain endog sapotong ya, endog hijian kaju iya ya bitis lain buah jantung buah nangka. Geus lah pokoknya mau dicaritakeun lah. Ieu mah keur carita tetep nu di urang ge geulis mah geulis bae. Geulis mah geulis bae ngan ieu mah carita internasional. Karena geulis bergaul na ka tengah. Embung make pakaian anu jore, embung bergaul jeung anu hina, teman ge sarua bae deui kudu anu salepel. Ya Allah ya Rabb, bajuna ge jutaan bahkan puluhan juta. Urang dieu mah kan lamun aya awewe make bajuna 5 juta, Masya Allah atuh satahun tuh menang dahar baju teh. Urusan anu mahal cukup urang mah nu sederhana bae. Deka mana tuh bergaulna sakumaha mah level urang mah tuh kampung-kampung bae teu kudu nu bagus-bagus. Teu kudu. Nah ieu mah awewe Masya Allah geulis bergaul lah
sampai ka overload, teu salat, teu puasa, teu zakat, teu haji. Ngaranna ge bergaul atuh jeung jelema elit. Moal daekeun atuh bangsa ibadah-ibadah. Jelema lamun masih keneh salat bergaul, ya eta mencan ngelit. Pokos pejabat masih keneh salat mencan hebat. Nu hebat pejabat ulah salat. Eta hebat. Sakalian ka neraka. Nah, iya wewe teh masya Allah bergaulna pohara karena umurna kakarake 20 tahun akhirnya disuntinglah oleh seorang lelaki. Tentuna lelakina lain potongan model MC kieu. MC potongan kampung. Wain potongan model ieu ngan boga kumis doang. Lain potongan model Ki Nurjaya, udang-udang doang lain. Haji Pendi make jas-jas dage ya. Enggak. Tawages jasna ulah disangka jas mahal. Kiloan. Ya Allah. Aju loba kantongan duit tah. Jadinya nama make jas teh lain ngawadahan duit dula delebe nu mana nu pantes di kantongan. Nah, ieu awewe kawin jeung seorang sudager muncak urang dieu mah hartawan. Beuh pohara. Masya Allah, beuki apung-apungan hirup. Model di urang jelema anu masuk nominasi Abu Rijal Bakri. Deh, duitna lamun diasupkeun kana anu sok dihitung-hitungan itu dan kalkulator teu mahi. Teu mahi kalkulator. Serian duitna. Eta Abu Rijal. Coba aja Pendi. Unggal diajak kukula, aduh poho teu mau duit. Asal diajak, aduh poho teu mau duit. Atuh si cilok mau duit. Lain poho. Asal diajak we, poho teu mau duit. Masya Allah. Geus ulah ngomong kos kitu. Itu boga bae. Nah, iya kan di Indonesia Abu Rijal bermarwan dan lain-lain sebagai baheula masih Lim Siliong, Pak Harto, Ibu Tin, eta raja-raja dunia. Yusuf Kalla, pohara. Yes, teu kudu dicaritakeun eta kelas-kelas di Indonesia. Masya Allah. Di Banten konglomerat loba. Anu usahana di Amerika, anu usahana di Eropa, anu usahana di Australia. Banten, leh, ulah dikira orang Banten teh berhasil jago korupsi. Untuk berhasil kan. Nah, iya wae geus apung-apungan hirup teh glamor. Satu ketika manehanana rek keluar lewat jendela, ulah ngayalkeun jendela imah urang. Nyana mah lawangna jendelana aya paranti keluar. Ngaranna ge di Timur Tengah. Keluar, begitu keluar ti soredat nyangkut leungeunna kebenaran make cincinna lain cincin model urang kos kieu bangsa platina. Wah, hebat nyangkut lantaran berat awakna. Ieu nyangkut potong leungjeng leungeun-leungeunna. Raga kahandap cacadlah beungeutna, cacadlah leungeunna, cacadlah suku. Pingsan, dibawalah ke rumah sakit. Setelah diimpus minggu 2 minggu siuman, alhamdulillah pulih kembali. Sebulan 2 bulan balik ke imah, masya Allah sehat, cuman cacat.
hiji leungeun teu normal sabelah, dua sukuna pinsang, nomor katilu wajahna cacat. Ketika manehanana ngaca ceri, asal ngaca ceri, hilang kecantikan, hilang kemelokan, hilang kestabilan badan, tinggal ceri baik nyencerikan gelis ka mana gelis. Haji pendek kan lamun ngaca cerik kan. Isi banget aing tak lain jadi. Kaget dan lagi. Kaget sebab jana kan tenar tapi lamun ngaca kieu ya ikut lain orang Indonesia ceknya nah. Asa-asa orang takroni ya. Cerik jana ge sarua. Ngannya nama pembawaan asli nati kudrakna jore. Nges bisa gitu. Teu kudu cengcerikan maji. Teu kudu dicengcerikan aing makan gelis tadi dah. Cantik gelis molek. Masya Allah. Kuari asal ngaca ceri lempang teu stabil. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya ke dokter mah sakadar memberikan salep, jang nyalepan luka-luka nu aya di wajah, luka nu aya di leungit, luka nu aya di suku. Paling-paling lamun lieur balsem sakitu. Beberapa kali ke dokter seperti itulah. Satu ketika manehanana datanglah ke kiai untuk menjelaskan keprihatinan. Kiai ya abdi teh teu eureun cerik, yang cerikan naon tuh cak kiai? Ieu bae yang cerikan wajah jadi berubah nu tadina gelis jadi henteu, nu tadina ieu suku stabil jadi henteu. Bahkan dengan kondisi seperti ini suami anu kaya raja, kaya raya, ganteng meninggalkan beliau dengan begitu saja. Salaki ge cenah ieu ninggalkeun kaula padahal geus boga anak hiji atawa dua. Seperti itulah keadaan wanita. Eta ku kiai teh henteu dijawab ku geus bae cek jana teh atuh ari cerik bae mah enggeus olesan balsem. Oh. Cek awewe teh kumaha ngolesanana. Jabal semua paranti hulu sirah paranti balik seminggu 2 minggu datang dari kadinya kiai abdi mah ieu teh prihatin kunaon prihatin lantaran baheula geulis kula henteu kuari haju hayang kembali deui geulis iya mun bisa mah moal bisa ieu awak cekeuna nu tadina stabil jadi henteu hayang stabil deui. Enggak, cek kiai olesan bae ku balsem. Cek kumaha ngolesanana ku balsem? Cek kiai aya balsem untuk mengoleskan hati. Balsem naon kiai? Balsemna berbentuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah balsem hati. Oh. Lamun eta dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambahan qul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ge hartina inna lillahi urang teh milik Allah wa inna ilaihi raji'un urang teh bakal babalik ka Allah. Asalna nu Allah balikna ka Allah. Boga gelis di Allah digorengkeun dijorekeun ku Allah. Urang tadina susah kuari disugihkeun nu Allah. Tadina susah kuari disusahkeun nu Allah ke. Maji pendi baheula mah bos dagangna ge luar biasa. Terus dagang alhamdulillah karena teh jujur dagangna susah kuari. Kos kotok ndogan ngaku sorangan. Nah kuari kan ku seperti iya jadi bos nu Allah kuari susah nu Allah geus bacakeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un etalah balsem hati. Tambahan dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nuhun cek eta awewe teh
Bali ke imah langsung diwirid setiap ba'da sholat innalillahi inna sekali atau 3 kali la haulana ulah loba-loba mengaji sapoe-sapeting wacana 100.000 dibere wiridan bekos gitu 100.000 teu kuat 1.000 tuh asana ujungna moal maca ibu dak ieu ujungna potonganna moal maca ieu 100 ya karti kan emang beungeut ge kos gitu beungeut tilok wiridan mantak aya bahasa mantarokal wirda bahwa kirdun jelema nu tok wiridan monyet hampir mirip tuh nah ini satu kibalah unggal mantep sholat 10 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hiji atau tilu kadituna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 diwiridlah ku awewe karena wanita keur prihatin peuting nage terus bae diwirid sebulan 2 bulan 3 bulan berubah masya Allah jadi leles ayeuna kuari teu hayang kembali cantik deui teu hayang kuari hayang normal deui teu hayang kuari kembali jeung salaki nu eta sebab berubah kuari sadar dengan qada kudrat Allah masya Allah ieu kan paling sulit ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang teh ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu nemah alhamdulillah ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbil narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge ketika orang boga pamajikan nya jore nya galak narima qada jeung qadar alhamdulillah ya rabbil ya kan hese narima qada jeung qadar tuh udah sok kajoak atuh biasa bae nemah ya Allah ya Rabb geus aya qada jeung qadarna meureunana lah di dunia mah moal kebel ieu ulah boga rencana kawin deui kecuali pamajikanna nitah ya Kak kula mangarasa beungeut sakit ayana kondisi awak sakit ayana beusi kakak hayang nyandung memumpung di dunia jagagah keneh mangga kula mah geus bae pokona mah ridho malah lamun aya kula nu nganterna ngomong doang guys ulah boga pikiran kos itu kuari mah narima kana qada jeung qadar kitu kene awewe ketika boga salaki di deuleu salakina ieu salaki teu akur jeung batur jore amat geus qada jeung qadar meureun geus aya tulisanana di ditu ketika salaki usahana mah terus bae tapi teu maju-maju ulah marah geus berenang merontak kumaha merontak ge jeung meureun geus aya catetan jeung tulisanana geus lah jadi dunia memualila narima kana kaayaan salaki tiis berarti asana ieu hirup tiis salaki moal marah ka pamajikan pamajikan moal marah ka salaki lantaran narima kana qada jeung qadar iyalah ibadah nu paling hese eta hese tapi jang urang dieu mah kukula geus kadeuleu geus narima kadeuleu beungeutna nu mantep nyana mah teh salat ge geus aya qadona bloon urang dieu mah tolol teh salat geus aya qada jeung qadarna emang bener sih sebenarnya mah luhur tah budak nah ieu si awewe teh akhirna berubah kuari mah hayangna ibadah bae ka Gusti Allah dunia geus teu hayang kasalaki geus teu hayang awak menerima sakieu ayana eueuh hiji perkara nu kaluar ti qada jeung qadar
tumari mawe ka Gusti Allah. Masya Allah tina wiridan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jeung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Leles hate hayangna ibadah bae. Makana urang dia ulah kudu ngaji ka Cilongok teu kudu geus cukup bae wiridan inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang ke rahmatullah haji baca eta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim baca sepenting 100 mun aya waktu sepenting 100 innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali atau 3 kali kaditu la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi la haula wala quwata illa billahi. Ulah cepet-cepet wiridan kos gitu mah lillahi taala kan teh mah wiridan jang ngalemahkeun jiwa ngaleuleskeun hate ulah cara haji pendek semacam naon sih saya guru nanti saat Haji Pudoli paingan sarua jeung guruna mun babaca teu nyahoan naon nu dibaca lalaunan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu boga daya jeung teu boga upaya teu boga kekuatan daya jeung kekuatan milik Allah. Ieu rahasia wiridan eta bakal leuleus hate. Masya Allah eta awewe nu tadi teh hayangna ibadah ya Allah terus-terusan tetapi ayah seorang lelaki bernama Nasiruddin santri akhirnya ngalamat cek awewe teh emang resep kakula resep saki ayana banget sesa ceknya iya awak lempang geus teu stabil leungeun geus eueuh sabelah henteu kudu meresep bae cek manehna ke heula resep ka naon apan meureun ai kawin teh yang sesenangan lain eta cek Nasiruddin naon atuh jak kawin mah meureun itu lain naon sih aya sinar ilahi dina jidat. Masya Allah katebakeun da ku santri mah kan jelema-jelema ahli Allah katebak di dieuna kadeuleu aya sinar nu mantek teu kudu hese-hese ka panggijeng jelema. Wah ieu hebat teh budak pasti tukang hudang tipe tinggi ka jeung hukuman iya kadeuleu aya sinar nu mantek wali jeung wali nyambung pedagang jeung pedagang nyambung pejabat jeung pejabat nyambung polisi jeung polisi nyambung TNI jeung TNI nyambung intel jeung intel nyambung wali jeung wali deui nyambung la ya'riful wali ilal wali sebab naon aya sinar dina wajahna anu batur moal nyaho ieu nu mahal tah mah kan mantek Nasiruddin teh ningali wajah wanita ieu ai soal awak lah sapira awak soal wajah lah sapira wajah tetapi aya sinar ilahi anu muncar. Ya lamun seorang lelaki nek ngawin seorang wanita lain memilih karena kecantikan, bukan memilih kemolakan, bukan memilih badan, tapi yang dipilih adalah agamana, sinar ilahina. Lelaki hebat berarti. Coba orang dia tak lamun milih awewe, pilih aya hiji awewe gelis tetapi agamana kurang, nu hiji deui awewe agamana mantep tapi hideung pendek. Maning mana? Gelis. Ayo maning mana ayo? Gelis. Tuh, belon siapa? Memang tileletik belon datang ke kuari. Tuh, Masya Allah. Tuh, maning mana ayo? Hese kan? Maning nu gelis agamana bagus. Eta. Nah, iyalah fasfar bizati din sekanjeng Nabi. Kembali deui ya Allah ya Rabb. Akhirnya dengan rendah hati wanita tersebut menerima lamaran dari seorang santri, diterima, kawinlah
rumah tangga adem ayem ya Allah penting asal jam hiji hararudang tahajud baca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil azim berang asal poe Senin puasa Kemis puasa ngomong mah amis eta kikituan tah seungeunahkeun perasaan barang dek dilaksanakeun mah ku urang beuh niat aing puasa datang ka jam 9 doang geus teu kuat geus kikieuan bae aju tukang bubur teng 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 di hareupeun imah deh kok mau di sepatan mah tukang bubur aya cilok aya segala rupa cireng aya naon deui cilung wari aya cilung segala imah heran urang Sunda kajen kokom ge urang Garut tah tadi ge aya dina sepeda eta si cilung naon aya tah nu nyaho aci digulung aci digulung kakarak ngadanya imah nah akhirnya kawin ibadah Masya Allah karim sampailah umur tua eueuh deui anu didoaan ku manehanana hiji be hayang menang ridho Allah Gusti dunia mah ngan sejenak Gusti dunia mah fana Gusti kemewahan masa kedeng jabatan masa kedeng tahta sakedeng tetapi ia setelah mati setelah wafat kumaha ingat kadauhan Kangjeng Nabi kun fid dunya ka'annaka garibun aw abiru sabil di dunia mah seakan-akan urang ngumbara bakal balik seakan-akan urang teh lewat geus datang mah balik seakan-akan orang ngiuhan di hadapan tangkal kayu selesai panasnya berangkat itulah di dunia malam iya teh orang keur merenung ulah ngaji tapi merenung ngaji maluhur teh merenung leuwih luhur tibatan ngaji merenung adalah tafakur urang teh aya tafakur sorangan aya tafakur babarengan ya kan orang bertafakur ngaranna keur babarengan tapi tafakurna dituntun lamun orang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih hebatan tafakur nu mantak urang ye diuk diajak tafakur ku kaula diukna di mana bae nu bari ngarokok nu bari ngopi masa tafakur ngarokok eta penghinaan terhadap kiai sebenarnya tenang mangga bae mangga eta lamun di luar ngarokok di jero ngarokok sarua aja kiai teruskeun ngecoprak sia-sia aing goblok kan ente terus ngarokok terus masalah ngopi terus nah akhirnya doa nage ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah eta bae doana ya Allah ya Rabb hayang husnul khatimah tetep la haulana dibaca sholawat dibaca tambah zikir karena boga salaki santri tambah dengan baca Quran ya Allah ya Rabb sodakoh kumanehana terus selama boga disodakohkeun kasimpulan nama akhirna maut si wanita tersebut salaki nage maut kasimpulan nama kiamat cerita tentang kiamat di akhirat hararudangkan orang ieu ti kubur teh baas ngaranna sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini diimani urang teh bakal aya baas sanggeusna hudang ti kubur urang digiring ke mahsyar di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna jadinya bakal sirat jembatan siratal mustaqim kakarak surga atau neraka yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep siap ye urang nah bahas udah kubur ya Allah ya Rob pemandangan dibahas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah senang campur prihatin jeung sedih sebab naon
aya anu dipapaku Lexus bantep deh siapa bang kos boga ya Lexusnya ho ngaran doang teh ho rupanya nama kos masih Lexus nya nama kijang pajar Lexus aya anu dipapaku baby band aya anu dipapaku Volvo aya anu dipapaku kontainer ya Allah ya Rabbi. Nah si awewe keur kieu bae di kuburan Masya Allah karib jol tes sedan Mercy mapagkeun manehanan persilakan cek malaikat iyalah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan ya Allah cek awewe Masya Allah kunaon Masya Allah Masya Allah Aisyah laki kula ieu kumaha dipapageun ku mobil naon babaturan kula dipapageun ku mobil naon akhirna nyana geus cek malaikat kula sok mikiran batur heranang ku ari mah maneh bae enak asup ka jero kieu dipapageun berangkat di jalan kapanggih jeung mobil bemo yeah. Ya Allah cek nyana karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh barang di dulu jatuh mah Haji Pendi aing wow baheula keur di dunia ieu naik bemo mogok ya Allah ya Rabbi akhirna bebeja nyana ke malaikat kula dek turun heula dek daon eta teh entan dek nulungan Haji Pendi teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing bae waduh Masya Allah kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui tetapi rada handapan ya tara meureun Corolla lah gitu Corona aya di dieu mogok deui barang di deuleu salaki mah ya Allah itu mah suami jagana tapi kok eta sedan mah tapi mogok deuk turun teu meunang berangkat dari ya Allah kapanggih jeung nu keur diseret barang kapanggih jeung nu keke eta saha horeng salaki nu awal nu pertama Masya Allah kapanggih jeung Ki Fudoli sarua kapanggih jeung Ki Nurjaya naik sapi ya Allah ya Rabbi. Berbagai penemuan selama di jalan kan orang iya kan di Indonesia kan bahasnya di Indonesia engke kan ke Masar kan ayana di Palestina di Aqsa kabeh menuju kadinya ya Allah ya Rabb kapanggih jeung polisi salamet aya nu salamet polisi ditanya Pak polisi kok bisa selamat saya di dunia selalu mengamankan manusia tidak terkecuali yang penting aman baik itu di masjid di majelis taklim sekalipun di orkes diamankan ke surga nyana atuh ngamankeun nyana makan teu nonton nyana man saat itu mah urusan orkes urusan batur nyata nyana mengamankan udah supaya ribut teu polisi eta mah teu nonton teu paling sebelah TNI aya nu ka sorga lantaran jadi garda terdepan di negara apapun yang terjadi ini adalah negara saya Ibu Pertiwi siapa yang akan merusak negara orang lain tidak perlu campur tangan nyana jadi garda terdepan silahkan kamu di Indonesia tapi jangan suka menghancurkan bangsa dan negara ka surga TNI ka surga bahkan TNI lewat eta naik bemo saha dia teh mah Pendi cenah kok mogok sih eleh ku TNI eleh ku polisi aman seetik tapi nu aman walaupun mah ka neraka
Tapi kan lamun niat namanya mengamankan, mantep. Emang sorga jang kiai lain, emang sorga jang ustad lain, emang sorga jang bupati lain, jang anu nentremkan manusia selama hirup di dunia. Ketika manusia menenteramkan manusia dengan ilmu jadi tentrem sorga, dengan harta jadi tentrem sorga, dengan jabatan tentrem manusia sorga, dengan tahta tentrem sorga. Ketika manusia membuat kalut ciri neraka sakitu bae titik. Lamun membuat tentrem siapapun sorga, ciri-ciri ahli sorga. Dengan ayana polisi orang tenang, sebab polisi selalu mengamankan sorga. Polisi eta tapi lamun aya polisi si eta masal ka dieu bae, aduh urang paro berarti penjahat mau polisi ya, neraka. Sarua kiai ge lamun aya kiai tentrem sorga, datang beki Nurjaya hareudang, perasaan atuh hareudang teh kitu tah ngabatur teh jeung si eta. Tah ieu lamun aya kiai teu tentrem hate urang, kehadiran kiai malah jadi teu tentrem. Masalahna di partai, masalahna di organisasi. Ketika ngaji membawa atas nama partai, henteu pernah bae menentramkan. Hanya partai, organisasi dan lain-lain sebagainya moal tentrem. Lain kiai tipe sorga nu geus kitu, walaupun ka sorga angel datang ka sorga, maka sorga lambat 100 tahun lambat. Kos ieu beta nu naik bemo angel ka sorga, batur geus asal organya nama masih keneh ngumpaban, magane si alay eueuh kan di ditu mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah penemuan-penemuan di mahsyar, tetapi nu paling istimewa aya eta hiji jelema masyaallah dipapageunana ku lobaan, mobilna loba, di samping mobilna loba, ya Allah ya Rabb, jelema langsung mapag. Lain 100-200 ribuan manusia mapag manehanana. Kabeh kaget, kabeh kaget. Ai ieu saha sih ieu? Barang di deuleu jalain kiai, barang di deuleu jalain pedagang. Lain komo si eta mah gedebul tuh pedagang. Jalain pejabat, horenganan ieu mah konglomerat anu di dunia na ngazakat, fakir miskin jadi bunga, nu di dunia na menyantuni yatim piatu, yatim jadi tertawa, anu di dunia na siap membangun musola, masjid dan pondok pesantren, kiai-kiai nu miskin jadi bunga, horenganan jelema anu dermawan. Engke di akhirat da fakir miskin yatim piatu jelema-jelema kiai-kiai ustad kabeh mapag jelema nu dermawan. Ya Allah ya Rabb, masya Allah sia di mana? Sia alhamdulillah tolol tuh coba. Man puguy memogok bemokna. Tuh kan seorang dermawan dipapak ku yatim piatu, dipapak ku fakir miskin, dipapak ku para ustad, dipapak ku para santri. Sebab loba santri nu dipangmeulikeun kitab, loba kiai nu dipangbangunkeun majelis taklim, musola, masjid. Di dituna di parapat anu pernah kabeleteran santunanana tetep mapag. Ya Allah dikaluhurkeun mobilna teh lamun kuari mah model mobil Lexus anu aya liangan da. Naon tah liang ngaranna naon? Naon? Naon ngaranna? Aing pohon kunaon ka dieu nanya ka dieu tadi mah nyahoan teu ngaranna. Moal tek ceuli datang ka nyaho bae ge. Ku aing geus dimimitian liang tadi ge. Nah iyalah
langsung sandung udah dibuka manehna ka luhur mobil lagi istimewa sampaikan ka batur naranya eta saha mobil paling istimewa kemudian anu mapagna ge ribuan manusia kabeh ngomong iyalah waktu di duniana manusia anu diberi kelebihan harta tetapi hartana dipakai untuk menyantuni orang semua tertawa ketika di dunia ketertawaan di dunia dibuktikan jaga di akhirat nu mantak engke di akhirat jelema kabeh kararieu ka Pendi yo malah usul ke malaikat jangan dikesurgakan tidak suka saya kalau dia ke surga emang kenapa pelit pahit leuwih tibatan jadam para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kurang diajak bertafakur berpikir satu ulah bangga ku gelis sebab gelis bakal robah ulah bangga ku kasep kadang berubah tetapi sekali deui ulah sedih ku ayana urang teu geulis teu kasep urang sadar bahwa eta adalah keputusan Allah pemberian Allah kedua urang wiridlah la haula wala quwata illa billahil aliyil tidak terkecuali apakah kiai santri ustad pedagang pejabat TNI polisi wirid geus ngahareupan neraka mah masya Allah poho bahwa saya gubernur poho bahwa urang teh bupati poho bahwa urang teh pejabat geus deuleu neraka da kumaha kuari urang amankeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka urang kecuali urang amankeun diri urang ku urang perbanyak baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selanjutnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di akhirat masing-masing amal nuku urang karasa bakal apakah kiai loba kiai nu ka neraka kiai nu ka neraka loba lantaran kiai na teu ikhlas atuh kiai mah aduh lamun ceramah lamun teu 10 juta teu jadi eta kiai bloon sama kiai ya target eta mah jauh ka surga kiai bae hese ka surga kumaha sia atuh kiai mah bisa tobatna nya kipu doli sanajan teu ikhlas gengke mah tobat astagfirullah tuh saya mah hasud Masya Allah. Nah iyalah jadi sebuah renungan orang di dunia mualila insya Allah di Indonesia sebagai ibu pertiwi aman kajian guku ge mualayana naon mualayana naon ieu mah hanya aturan-aturan manusia nu belah di aman nu manta ka mana loba jenderal dari TNI dari polisi penggede-penggede urang ge iman ka Allah nu teu iman nama saeutik hanya berapa gerintil sia nu teu iman mempertahankan NKRI Pancasila tetap utuh kajian kuku mah ge ulah sieun hanya ker digunjang ganjing melalui aturan-aturan karena urang mah negara anu keur ditekan jeung selamana ditekan sebab urang mah negarana berkembang teu pernah berbuah seperti eta sadarlah masa sidik dilogikeun Pancasila dengan begitu saja moal masa si NKRI indek robah dengan begitu moal ieu mah hanya aya aturan-aturan saeutik insyaallah kaditu nama rapi insyaallah. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebuah renungan supaya orang bisa merenung agar orang